Bapak abi teh name teh ningalnya pali ditu teh teh bumi teh mong hiji-hijina leras. Ieu meni raosnya jaba di tengah sawah ieu teh nya. Panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu embut kalembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados tos dugi di Kampung Tedung, Desa Padakembang, Galunggung, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam, oge rumah terpencil nu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya nya kaleresan abdi tadi ningal di handap aya bumi hiji-hijina anu tebi tinu sanesnya janten hayu urang tinggal kapali ditu sareng paminingal jalan nak urang teh tuh kudu nyusuri jalan satapak sareng pami kurang ditinggalnya tuh masya Allah tabarakallah di sebelah kanan abdi teh ieu pemandangan luar biasa indahna sawah anu hejo kenehnya anu teu acan panen ieu teh. Wargi-wargi sadaya ieu jalan anu kedah ku abdi di langkungannya kumargi tadi abdi teh ningali pali ditu aya bumi hiji janten hayu urang ka pali ditu menawi aya bapana nya urang silaturahmi. Wargi-wargi sadaya itu bumi katinggal ku abdi mung hiji-hijina nya kaleresan aya bapana janten urang silaturahmi ka pali ditu. Tapi kuningal kaendahan wae di palihan dieu nya ge sanajan bumina hiji-hijina tapi karaos asri nyaman endah pisan wargi-wargi sadaya. Wargi-wargi sadaya janten ieu teh bumi bapak teh nya tepat berada di bawah di lereng bukit mungkin ya. Dan ini selain jalan yang tadi kita bisa juga mengambil jalan ke sini. Dan masya Allah ya sahabat, ini teh kampung yang sangat asri, sejuk dan indah. Walaupun rumah bapaknya hanya satu-satunya yang ada di sini, tapi keindahannya teh tidak berkurang. Assalamualaikum Bapak. Daramang. Ieu teh nuju naraon? Ngadaweng. Ieu teh dupi lembur naon, Pak? Kampung Tedung, Desa Padakembang, Kecamatan Padakembang, Galunggung, Tasiknya panginten, Pak. Mohon. Dupi jenenganana sareng Bapak saha? Bapak Ijan, Pak Jaja. Bapak abi teh name teh ningalnya pali ditu teh teh bumi teh mong hiji-hijina leras. Ieu meni raosnya jaba di tengah sawah ieu teh nya. Ieu tos lami Bapak calik di dieu. Lami. Sabaraha tahun? Atos 30. Oh, 30. Mohon. Nah wargi-wargi sadaya janten ieu teh bumi bapak teh hiji-hijina kali dieu teh. Bapak cari sareng saha wae di dieu? Oh, nuju teu aya ibuna. Persiapan kangge lebaran panginten nya, Pak. Ai dupi Bapak ka sadi dintenan sok kana naon, Pak? Kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Mohon. Ayeuna Pak panginten menuju libur. Menuju libur. Salian ti kana bangunan kana naon deui, Pak? Oh, mohon. Mohon. Nembe murang kali Bapak? Anu istri oh putu. Calalik di darieu ngariung. Alhamdulillah. Wargi-wargi sadaya ge bumi namung hiji-hijina tapi resepnya ngalariung sareng putu sareng murang kali. Oh itu murang kali Bapak? Mantu. Oh mantu. Jadi dia cari sareng saha wae Pak? Sareng pun anak Pak. Pun anak pun bojo itu dia.
Oh, ieu teh akses jalanna leres kanu tadi, Pak. Mohon. Pami bade keluar teh kedah kanu tadi heula. Mohon. Oh, mohon. Bapak kawitna ti mana? Kawit tadi di kampung Cinangsi, Cinanci teh palih mana, Pak? Borolong. Oh, Sekarang di kampung Borolong. ente. Masih di Tasik. Tebih deui ka Oh, tebih. Ngalih ka Tasik sabaraha tahun sabaraha, Pak? Ngalih ka dieu Mohon. tahun 8 genep. Tahun 8 genep. Mohon ngalih Neng, kelas sabaraha, Neng? genep. Kelas genep. Tos ujian? Acan iraha? Oh, awal tos lebaran pangintennya. Mudah-mudahan malah lancar nya, Neng. Bapak teu mudik atuh, Pak. Ke panginten itu kadarieu pangintennya. Resep kangge niis. Nah, Bapak sakasa di dintenan salian tinguli kana naon, Pak? Ka sawah tara. Oh, mohon. Janten paminguli eta borongan biasana nanya, Pak. Oh, harian. Sadinten sok sabaraha, Pak? 100. Oh, sadinten teh 100. Tapi eta sok aya tiap dinten gitu. Itu cenah bangunan apa yang anu warang sakasih kayak deui. Oh, mohon. Misalnya deui warang. Janten tara tangtosnya, Pak. Mohon tetangtos. Mohon. Ah, itu Bapak sok diicalan lauk anu tadi di pali ditu teh. Oh, ngahaja di eta. Ieu teh enggal kene dirombaknya, Pak Bumi teh. Kawitna kumaha tah? Mohon, kawitna mah ieu teh panggung. Oh, Masya Allah, wargi-wargi saya ada janten kawitna teh Bumi Bapak teh panggung. Mohon, ku bapana teh dirombak deui janten ayeuna mah panginten ku temboknya, Pak. Tapi reresnya raoseun pisan kitu komo nyemutkeun paminuju panggung keneh pangintennya, Pak. Raos pisan. Mohon atuh Bapak punten ku abdi diwagel waktosna. Hatur nuhun abdi tos diangkeun tiasa silaturahmi ka dieu. Panginten abdi bade pamit bade nelaskeun kana sanes. Mohon Mangga Bapak, Bapak sing sehat. Mangga. Assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya mung sakitu video nu kapihatur di Kampung Tedung Desa pada Kembang Galunggung Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Insyaallah urang tiasa petapang deui tina video ge waktos anu sanesna. Wilujeng kantun permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.